Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Anu Maha Agung, dina dinten ieu teh urang sadaya tiasa ngariung sasarengan dina acara ieu. Hadirin anu dipika hormat, brimana kana qada jeung qadar seueur manfaatna. Di antarana tiasa nguatkeun kalimanan sareng katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Selain ti eta, bisa oge nyadarkeun urang yen sagala perkara atau kajadian nu aya di bumi ieu teh tos diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Matak ayeuna qada jeung qadar ieu teh bisa numbuhkeun kateguhan hate sareng kasabaran urang salila urang hidup di dunia. Iman kana qada jeung qadar ieu oge bisa numbuhkeun kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala sareng ngadorong urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala salawasna. Sakieu heula pidato ti abdi, upami aya cariosan anu mareunah di hate abdi nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.